sebelum besok jajan-jajanan sekolahan, hari ini masih kami mau nyeblak lagi ya di sebelah favorit kami. Ari pas ternyata datang teh barudak menikuatun kalame kieu ya ayana menikuatun kalame pisan. Namun menurut si kami mana si teh ieu teh ni rame wae karena naon bumbuna teh teu pelit barubar leko sambal nage bebas cek 5 centong 10 centong ge teu naon. Ieu si kami make ceker nage loba tah make basono gede pasti borolokeun teh eueuh sanikuatun ka samentung kitu atuh ya. Pasti makan teh what ternyata basonya juga enak. Aris kami kemana bae baru nyobain baksonya tapi bener-bener yang paling top mantap is the bestnya mah apa cing si cekernya bener-bener enak banget. Apalagi pas bagian makan siput-siputannya wah bener-bener enak pisan bumbuna teh ngeunah leko pantesan geus teh rame wae pokona mah kudu wajib nyobain lamun ka Bandung kudu nyobain wajib tah si seblak ieu. Komo deui dibayakeun si jamur salju nama wat ternyata bener-bener ngeun aya jamur salju dipakein seblak teh. Jejelia singa Jawa jok. Ieu teh meuni ngeunah pisan. Sok atuh barudak di komen lagi di mana lagi atuh ya tukang seblak yang harus si kami datangin. Si kami teh meni bingung mau yang di gang atau di luar gang juga enggak apa-apa yang penting mah enak. Lanjut makan seblak di mana lagi ya.